wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa aidan qala Allah Ta'ala fi ayatihi al-ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul adzim. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihina. Al-hadis wallahu a'lam bimuradihi wa ma'nah. Wa aidan qala al-imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qasus saribi wa tamful ibti wa taklimul adafiri. Al-hadis wallahu a'lam bimuradihi wa ma'nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadhil qaryata qaryatan tayyibatan tatma'innu fiha qulubuna wa tuhrisuna anil a'da'i wad dhalimina wa tunsituna li ibadatika wa tuwassi'u arzaqana wa tu'allimuna ilman nafi'an naf'an mubarakan lana walinnasi azma'in wa khususan wali hadhil jamaah. Amin Allahumma amin. Puji kagungan Allah anu maha suci, salawat miwasalamna mugia salawasna terlimpah curah kapanutan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mensyariatkan akikah dalam setiap kelahiran anak. Oke, mudah-mudahan selawat sinarang salam ieu mugia terlimpah curah ka keluargina junjunan, oke kabeh dieuna ka para sahabatna, tur dugi ka urang sadayana ahli qaryah kota indah Ciwangi ieu. Amin. Anu turut sinarang tumut kana ajaran-ajaran mantena, turut sinarang tumut kana sunnah-sunnah mantena, turut sinarang tumut kana risalah-risalah mantena. Doa sinarang harapan urang sadayana, mudah-mudahan dimanangkin urang uih ningalkeun ieu alam dunia nyenak predikat ya Allah maut bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Sim goreng ngahaturkeun nuhun kanggo ka guru urang sadayana, pengatur waktu, penata acara anu sangat kuring dihormati tur dicintai. Maka ayat kalimat sayang-sayang segala dia dengan ada gitu. Mudah-mudahan mantena sing langkung-langkung dimuliakan ku Allah darajat nabi dunia wal akhirah. Amin. Sing goreng ngahaturkeun nuhun kakersana guru urang sadayana kasepuhan ngarada kreuwas wengi tadi nuju uleman di kota indah ting naon penting tadi teh pokokna mah kan begitu muka HP
wayahna wengi ayeuna malam Senin kedah ke kota indah ka dieu wayahna ruas gitunya. Pas ditaros-taros ka Kang Paku nyata aya acara anu sakieu megahna, dua acara kahijina khitanan oge mahinum. Sim goreng bingah ieu teh sarerosna mah dari ilmu teh. Lamun zaman kapungkur mah Rasul pernah yang meningatkan dia saurjung-jungna ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Rasul adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali lawangna. Ayeuna mah jauh teuing urang ningali ka itu mah di dieu kotana ilmu. Pesantren al islah lawangna. Amin. Kan hanyakal di zaman ayeuna tempona budak hayang masantren ngan bapakna geus mungeun naon. Asok aya nu kitu. Mudah-mudahan sing jadi ahli surga. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sim goreng ngaraos reueus kirang kumaha di dieu ge malah bingung pekarek nyarios mah. Nanging saking cintana ieu kesepuhan ka almarhum Rama Sim goreng al-maghfurlah sehingga tepika Sim goreng dipiwarang tampil dina ieu forum, dina ieu panggung nu sakieu megahna anu mustamina tepika ribuan kieu gitu. Sim goreng bingah mudah-mudahan bantena sing dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah. Amin. Langkung-langkung dibarokahkeun ilmuna. Amin. Diijabah doana. Amin. Sehingga kamari sim kuring ka dieu ngulem kedah dongkap ke acara hawalan ka itu naros ka kasepuhan. Kang jang sihab iraha atuh bulan haji ka peser moal mobil. Engke cenah bulan Muharram. Amin. Sing diijabah doana. Baheula lagi datos gaduh gitu kan hayang ieun ponok awewe digadekeun weh. Eta insyaallah nya mudah-mudahan bagi para santrin sandriyatna sing dijantankeun ku Allah ulama-ulama anu kenging ridona Allah. Amin. Sabab teu saeutikeun ayeuna gelar ulama gelar kiai tapi jauh jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Oke, sim goreng bingah weurehna ya jengan anom ieu gaduh murang kali kasabaraha hiji ieu teh Kang anu dimahinumkeun teh diakikahkeun teh kahiji anu disepitan, kadua alhamdulillah ieu calon-calon penerus ya. Mudah-mudahan sing dijantankeun ulama-ulama Allah, wali-walina Allah anu kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teka kantun kanggo ka Bapak Babinsa beserta staf-stafnya beserta jajarannya, mudah-mudahan bisa dijantankeun ku Allah pamimpin-pamimpin anu adil tur bijaksana. Amin. Bisa dijantankeun ahli surga Allah. Teka kantun nu hadir di dieu sadayana kum welah berikut ieu hadroh anu sakieu indahna. Mudah-mudahan kin hari akan nikah deui gitu. Maksud teh dulur gitu, dulur. Mudah-mudahan sadayana mesing kenging darajat anu mulia mungguh Allah sinarang Rasulna. Amin. Ayeuna urang ngariung di dieu mudah-mudahan jaga diriungkeun dina syafaat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasana ari ngaos mah dugi ka tabuh 11. Yang dieu mah meureunnan dugi ka tabuh sabaraha ayeuna? Tabuh 11 sanggung 5 menit. Kira-kira setengah jam kiat malwa. Kiat lah gitu nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang enggal lah karena tujuanana. Upanten ditingali bahwa akikoh heula we disyariatkeun ku junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina setiap kelahiran murang kali. Naha anu dilahirkeun nama bade murang kali istri atanapi murang kali pameget.
iraha paling pantas diayakeun akikah usia 7 dinten sabada dilahirkeun atanapi usia 14 dinten sabada dilahirkeun atanapi usia 21 dinten sabada dilahirkeun. Aya nu naros kasim kuring punten cenah kiai pek budak mapeh umur 7 poe hek maot kumaha akikohan tong akikahan ngantunggukeun tepi ka umur budak 7 poe kumaha pek budak geus 3 tahun meunang keneh pasunatan tepi ka mana batasna tepi ka baleg bila menang geus baleg gugur pasunatan pikeun inung bapana anu ngekahkeunana maka upatan urang tos baleg hek urang can ekah eta titah milih mending ekah mending kurban. Jadi jawabanana upatan sepuh utama kurban, upatan murang kali utama ekah. Penting ieu ekah, penting. Naon margina margi Rasul meninggalkeun di mana hiji jalma teu diakikohan mangka moal tiasa nyapaatan kanu janten ibu ramana. Sanaos eta jalmi kenging izin ti Allah kusabab jadi jalma anu soleh atau solihah tapi kusabab ku inung bapakna teu diakikohan maka moal bisa nulungan jaga diomil jaga ka ibu ramana. Makanya pikeun jalmi-jalmi nu teu acan akikoh nyaah ka sepuh mudah-mudahan urang ditakdirkeun jadi jalma anu soleh amin. Bayahna ekah tos ekah teu acan wa naon ari ekah aya 2 hiji aya ekah cek lugat naon ekah cek lugat ismun lisyari ala roksil mauludi ngaran kana buuk nu aya dina sirahna budak ta eta disebatna ekah tapi ekah menemutkeun syarat wahia ad-dabihatu anil mauludi yaumas sabihi mencit doma atawa eme tina sabab dilahirkeunana budak dina poean ka-7na. Tapi di dia aya perbedaan. Upanten pameget yudbahu anil gulami syatani. Lamun murang kali na pameget mencit domakna 2. Wa yudbahu anil jariyati syatun. Tapi lamun budakna budak awewe mencit domakna hiji. Wah moal mahi cenah kiai tatangga baraya teh loba keun bae boneka cantik dari India dagingna seetik China 45 eta cenah kiai dibeda-beda kunaon lalaki 2 awewe hiji ngitung siki awas nu sikina 2 mencit domakna ayeuna teh toong teh budak maneh awewe lalaki awewe toong sabaraha hiji sikina kumaha cenah kiai lamun sikina leutik sabelah berarti domahna ge kudu leutik hiji da kitu jelema koret mah dijieun-jieun we punten ieu lain ngitung bentuk tapi ngitung jumlah nu sikina 2 ekahna nusikina hiji ekahna ieu mah keur jawaban pikeun jelema supaya tereh ekah tapi pikeun jalma ahli ilmu mah jawabanana sabab lalaki boga hak 2 awewe boga hak hiji lalaki nanggung awewe nogencang waad waid gono gini genong pikulna nges palatak tadua tong sok dihitung-hitung lah tilkal hududullah ieu mah aturan ti Allah cek rasul kitu nges kitu nu jadi pertanyaan nges areka hencan da eta ieu eta pentingna hakikah teras deui dina poean ka-7 atawa ka-14 atawa ka-20 hiji yang murang kali teh bere nami nu bagus maksimalna tina Al-Qur'an nami na murang kali upantan keterang taroskeun ka guru urang sadayana geus jarang ayeuna mah arek ngangaranan budak dibawa ka kiai teh laras teh sok we geura
di mana tos dipasihan namina teras eta murang kali teh cukuran rambutna dicukuran rambutna sing lesning ulah diciwitan Ustaz ya mana tekan budak teciwit teu sing lesning budak teh sing henang puleung sunat diusap ku minyak seungit pan aya doana ge khusus ya mangga gunting budak maca doa nur buat atau panjang teuing ai kurban hayang kumaneh geura diberes kurban doana teh robana atina eta mah doa wiridan atuh teh doa mencit kurban metak teu keuna tah ieu proses untuk menjadikan anak yang soleh iya lamun lalaki lamun awewe solihah bentar teras deui Rasul mengingatkan al-gulamu yu'aku wa yusammu wa yumattu adil ada ay yu'aku maekahan wa yusammu berengaran wa yumattu adil ada heg yumat anil ada keret budak telepon budak lalaki mah budak awewe dikeret sami awewe dikeret ngan ngeureut mah beda awewe mah lamun lalaki mah sunat kudu diramekeun cara penting ayeuna lamun budak awewe mah ngeureutna teh sunat ngarerepe mabeurang indungna weh hayang meh hiji beas 3 deka beres di dapur jegang-jegang budak teh sinakalkeun kana jododog sak seutik ngeureutna ge pek tadi keret kiai tanah naon henggae tadi keret nyangke budak boga penyakit hipersek naon hipersek teh tersebeh lalaki naudzubillahi min dalik mata kamari teh aya nu arek asup Islam nelpon ka Simkuring ti Bogor cenah istri pameget istri cenah Kang bunga Simkuring umur sabaraha 45 tahun mung teh kamu tah awewe oge ngan ngeureutna hati-hati ngan pangbabarina geuning baheula mah diaji dan kitab I'anah ari nu dikeureut ti awewe nyaeta daging anu nyentring anu nyarupaan jeung jawer hai eta teh kudu diaji halusna mah ulah ku lalaki ngeureutna ge aya khusus awewe ari lalaki naon tah ari lalaki mah nu dikeureutna teh uwa nyaeta kukulupna anu nutupan geus pada nyaho sehingga pek dikeureut eta teh buleun ngabursel kos helm naon hikmahna matak ngajauhkeun tina kasehatan mah tina penyakit kanker gagaduhan betak ayeuna mah orang-orang non muslim oge dikareureut dasieun ku penyakit eta diantawisna pek baheula mah sebagai ciri muslim baheula mah ngabedakeun orang Islam jeung non Islam teh tempoe mah bogaanana lamun mancrut keneh eta lain Islam baheula mah da ayeuna mah geus gaprah di mana-mana gitu dasieun teh eta diantawisna naon margina salah sawios katerangan Abu Hurairah meningakeun Sur Abu Hurairah al-fitratu khamsun kasucian itu pikeun jelema aya 5 sing apal kahiji al-khitanu di khitan nyata dikeureut teh anu nomor kadua al-istihdadu ya kasucian naon al-istihdadu bejakeun entong ngerok bau eta geus dikarok encan mah diantep eta teh yang naon dipanyangkeun kitu da teu ketempo ku batur diuntun teu pantes eta bobogaan geus 3 tahun diantep atuh balik ke Saudi ka imah salakina
mah hebat. Udah sono aja mah baru rung kabeh atuh. Ngaku mah agama Islam anu kitu diantep. Nu hiji 1,5 meter. Anu hiji 2 meter. Dan teh pangan teh kuat lalakian teh alah neh cenah parawan deui. Cek awena burung leh parawan deui cenah. Astagfirullah. Taya berasihan tah. Pek lalaki mah eta digunting dikerok lamun awewe mah suratna dicabutan eta teh. Anjir. Puros. Ari teh jeung ilmu puros teh ari jeung ilmu mah moal. Atau puros teh lamun dicabut nganu belah katuhu ditarik ka belah katuhu, anu belah kenca ditarik ka belah kenca. Lain orang ieu mah ilmu daripada pegat mah malah disadak we macam kitu. Kumaha anu belah katuhu tarik ka belah kenca, anu belah kenca tarik ka belah katuh. Disakalikeun sok pecahkan heura teh cerita abong. Iya kasal atuh diantep petana kitu teh. Ya, punten. Betak baheula mah koma dilagukeun itu teh. Moal. Astagfirullahaladzim. Ari harta mah harta itu harta yang kau miliki tidak akan dibawa mati. Hihihihihihi. Eta harta anu kurang dimiliki moal dibawa pae. Tapi lamun bulu eta kurang diantep. Itu bulu yang kau miliki pasti akan dibawa mati. Bayangkeun ke di akhirat cacak-cacak anu mesti tek-tek baralik deui pedus komo deui teh ditek-tek. Kabina-bina teh. Ya tawa kadua tah. Nomor katilu nama kasus saribi ngadaung kumis lain dikerok disetrip kumis teh. Ieu mah dikerok kos kiai proposal. Ningali guru urang sadayana, asa can pernah ningali dikerok disetrip gaya ngajelepen we. Kiai proposal mah bisa dikerok atuh. Da teu dipake aturanana. Metak beda. Mobilna elit, pakaianana elit, tapi duitna ini kapait. Korek mereka pada duit haram mah hese dipake kana ibadahna atuh. Punten eta mah. Man akal haram asab jawarihuhu. Jelema anu sok kadaharan barang harama anggota badana berat hese dipake ibadahna. Metak sedekah oge 100.000 teh asa gede. Ngomong we kos nu heueuh. Pada kenyataan mah pahit ala batang patrahwali amit aing. Kesal atuh da. Sok aya eta teh nu kitu ayeuna mah. Santri dijualan cokotan KTP bapana jeung kakana lumayan tina hiji menang 1 juta dibikeun teh si goblok dasar. Kesal atuh ka kiai kitu teh. Ya punten tah awas tak kumis teh raksa eta teh strip kurang ulah diantepkeun. Ieu mah kumaha sakalian sales mah ge akhir. Ari kumis atau kos sikat WC disatrip henteu leuheung ganteng dari ka pamajikan sentak bolhotot pria-pria tidak hileud bajra yang diaku umat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari pada kenyataan kitu ngomongna nama cenah hate hayang tenang hate urang dieu. Ih da nikmat tenang hate mah. Bro di juru, bro di pantau, si jabrik di pipir, si jabrak di kolong, remoi bawangan, remai capekeun. Hate tenang maripuh we. Tapi ketika hate tenang loba duit teh tenang we. Benar teh? Ayang tenang hate. Tah ieu punten. Ieu ta. Insyaallah urang nu ih ti dieu tenang hatena. Amin.
margi obat hati teh di antawisna aya 5. Hiji, orang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ibu-ibu sing sering cari berkumpul jeung istri-istri nu salihah. Istri nu salihah paling diomongkeun anak 3 nyaraneun, tapi anu teu salihah motor batur ge di komen. Tuh cenah si Lilik deui tempok nyaho teu can lunas eta teh. Nya kunaon deui. Baru dengan kedua minggu motornya tadi cokot polisi eta manehanana ajrag-ajragan. Iya inu guru. Ya, punten. Kedua lamun hate hayang tenang baca Al-Qur'an. Maka ketika orang dia ngarungu aosan ayat suci Al-Qur'an, Masya Allah tenangna hate, ademna. Hari poster listrik barom ditemu dina piring beak budak. Saking tenangna eta teh. Ngam aya tadabbur. Baca Al-Qur'an ngan kurang pikir-pikir maknana. Berarti kudu nyaho kana maknana di samping maca teh. Ya Al-Qur'an ku ibu teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Urang teh nyaho kana artina sakabeh jelema samarehna jalmi nyarita kaula iman ka Allah. Kaula iman kana poe akhir. Sok aya nu kitu. Tapi disidik-sidik poho kana iman anu hiji deui naon? Kodok jeung kodar hade goreng ti Gusti. Urang mah iman teh biasana kanu alusna we hungkul kana kodok jeung kodar teh bener henteu? Ketika dibere goreng iman atau aral kira-kira? Ketika orang diberi kodok ku Allah nu alus iman. Tapi ketika orang diberi kodok pamasti ti Allah nu goreng lain iman rarantana kalakah aral. Ia survei membuktikan. Ya can bener imana. Ketika eteh diberi kehadiran ku Gusti Allah ujian nu alus kodok nu sae iman ka Allah. Tapi ketika diberi goreng nu pahit lolobana aral. Coba sarangan simkuring aya laguna. Tek caroge nyanong daek henteu. Beaklin. Anjir daek hebat. Ya Allah. Lalaki nu hayang nyanong ka bareng saraya eta lalaki gagah itu mah iman mah teu ngajawab. Ayeuna aya punten bapak-bapak awewe nu mung dicanung awewe galak kitu nya malah nanya awewe galak. Jadi ketika diberi ujian nu alus diberi kodok nu alus iman, tapi ketika diberi kodok nu goreng daripada iman lolobana aral. Naudzubillahi min dzalik. Teraskeun deui tah sapertos kumis teh eta. Satrip kurang sing sae di daung di setrip. Awasna mah ulah dibeakeun teuing eta teh. Gayakeun saeutik. Ya marajan dilesringkeun pas kiai proposal. Teraskeun deui mana kasucian teh di antawisna nyaeta wa taklimul adzafiri ngaguntingan kuku. Kuku teh ulah diantep bae guntingan. Leuheung jelema senang. Da jelema ripuh mah diantep teh kalah ti kasebeleun. Laras teh teh. Nomor kalimatna watanful ibti cabutan bulu kelek. Ieu mah diantep geura. Yang diaku umat ku jungjungan. Tapi eta diantep bagian nu leutik eta. Riam amit. Pas kae malah ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan teh ngekelek buntut hayam. Si horeng bulu kelekna ronghok. Moal di dia pada ahli agama insyaallah
diantawis reng-rengan khitan eta sebagai ciri kasucian. Insyaallah mudah-mudahan orang biasa ngamalkeunana. Amin. Eta proses sadayana untuk mencapai barangkali anu soleh tur solihah. Amin. Jeung goreng bade tumaros kanu hadir dina ieu wengi. Ibu bapak hoyong gaduh turunan anu soleh tur solihah teu? Sing kompak. Hoyong gaduh turunan anu soleh tur solihah teu? Hoyong. Urangna geus soleh can. Eta. Jadi budak mah yang soleh jeung solihah ari urangna encan sol. Iya nu berat nyumponan kana kahayang. Budak hayang soleh jeung solihah tapi urangna can puguh teuing soleh atau acan, benar teu? Coba tapakuran ku urang ari urang geus soleh atau encan. Urang dia geus soleh atau encan. Punten hari ku ngaran mah gampil. Di praktek no hese. Tapi Rasul mengingatkan Imam Ali menyampaikan ke orang, laula khamsu hisalin ae min sifatin madmumatin la soran nasu kulluhum salihuna. Saur Imam Ali, lamun teu aya anu 5 perkara tegasna sifat anu dicacat ku Gusti Allah, mangka sakabeh jelema man teu jadi jalma anu soleh. Amin. Ngan hese jalma tepi kana darajat anu soleh kana pangkat kasolehanana lamun nampel hiji we anu 5 perkara ieu. Mana cenah 5 perkara saur Imam Ali? Awaluha al-qanaatu bil jahli. Kadua sifat kahiji sifat anu hese nepikeun ka urang kana pangkat kasolehan teh kahiji lamun napel dina diri urang qanaat bil jahli ridho kana kabodohan. Naudzubillahi min. Kumaha ridho kana kabodohan teh? Jeung kiai teu wau kamingguan tara rajeun bojo daek mingguan hantam di siniran omong siapa tukang mingguan tapi ahlak goreng patut mas siapa mingguan pikir ku urang cacak-cacak tukang mingguan ahlakna goreng patut komo deui lamun tara laras teh. Ketika dina diri orang ridho karena kabodohan, maka sesah untuk mendapatkan derajat soleh dan solihah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allahu yubgidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah kacidami kabenduna kasakur-sakur jelema anu ngarti kana urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Bisnisna bagus, di keluargana hebat, dagangna gaya, online-na bagus, memegang kekuasaanana bagus, tapi hanya kal bodoh urusan akhirat. Manusia nomor itu dibenci ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika murangkali hoyong pasantren itu anugerah luar biasa. Ini kan ku orang pasantren kan budak, insya Allah aya rezeki nanti Gusti Allah. Tong boroning pasantren kan murangkali sim kuring ngabangun pasantren pertama nyepeng aji 1 juta teras dijimatan ku kasepuhan ti dieu sehingga ayeuna rengsek seet 320 juta. Ting gimana eta duit? Komo deui pasantren kan murangkali ieu anugerah luar biasa. Kan hanya kal di zaman kiwari jelema loba katipu ku dunia karena teu emut ka akhirat. Ternyata ketika dicabut nyawa manehna mah teu ngarasa kaget. Oh, baru anu datang ieu teh malaikat Azrail. Naudzubillahi min. Ya awas. Tetap sim kuring bingah masih kena keseueur santri sedenang santri ya. Ieu nu bakal nulungan ka urang sadayana khususna ka Ibu Rama. Punten. Baheula sim kuring ngobrol sareng alumni tahun nu itu.
cek alumni Gusti yang hanya kala macana ayeuna karasana teh ku akang teh naon heuh teu ngawaroka guru sugan teh cenah guru teh sendak poloto teh ijieun karasa cenah ayeuna mah geuning kieu ari hirup kapalang teh eta teh di dunia komo engke di mana di akhirat tingali kabarokahan ilmu guru urang sadayana kunaon urang hese tepi ka derajat model kitu urang mah kurang we nyang hareupna ka Allah subhanahu wa ta'ala tempona urang mah sok kadang-kadang ari keur loba duit getol ibadah ketika dibere musibah dibere masalah langsung poho naudzubillahi min aya deui nu kieu keur loba hutang getol maca yasin di mana geus beres mah hutangna poho we naudzubillahi min dzalik Allah kacidanga penduna ka jalma anu ngarti kana urusan dunia ngan bodoh urusan akhirat ulah daek jadi jelema bodoh mah saur ulama Rasul meningatkeun dambul alimi dambun wahidun wa dambul jahili dambani dosana jalma boga ilmu mah ngukur hiji pek pilampah dosa teh tapi dosana jalma bodoh mah pilampah dosa sakali dosana menang dua hiji dosa kusabab migawe dosa kadua dosa kusabab ngantep kabodohan betak saur junjunan nya saur junjunan Ibnu Abbas meningatkeun pakihuhum barek ngarti atuh cenah keluarga maneh teh temal deui ku junjunan pang banget-bangetna siksaan pikeun jalma anu ngantep anak pamajikanana sina hirup dina kabodohan hiji tah lamun diri urang ridho qanaat kana kabodohan hese tepi kana darajat soleh nomor kedua anu ngahalangan diri urang tepi kana pangkat soleh jeung solihah sanajan urang dingaranan misil jam soleh misil nomor kedua na wal hirsu ala dunia kadedemes teuing kana dunia tak tahu halal tak tahu haram sikut sana sikut sini nu penting mah ngeunah he kana tai koro dilag-lag naudzubillahi min netak kiai proposal mah moal pinarakaeun eta mah hese kana surgana ge komo nu ngadaharan gaji budak mah misal tina saurangna 1 juta budak mah aya 300 urang tetapi saeutik-eutik acan teh kumaha ke di akhiratna maka kahayangna teh umrohan ya ka itu sok kerapentakeun kumaha hukumna umrohan sunat atau wajib gitu pek sunat pelbah mana sunatna sok tanyakeun gara naon margina punten lain si goreng jalan umrohan bagus eta cacak-cacak anu dibarangkeun ge jeung haji haji tamatu umrohna diheulakeun hajina dipanorikeun eta teh nyampurnakeun kana ibadah haji didenda eta teh make dam puasa di Mekah 3 poe masjid doma di ditu lamun di Indonesia ke puasa 10 poe cacak-cacak menyampurnakeun kana ibadah haji ini teh gagal ka itu lain arek nu ngahaji ngaron selfie foto-foto misil teuing damna teuing kumaha eta buat ieu kudu dikeureut deui Saya awas kadedemes teuing kana urusan dunia teh tak tahu halal tak tahu haram nu penting ngeunah kana tai koro dileg-leg esek manusia kitu jadi jalma anu saleh tur salihah jeung esek untuk menciptakan turunan anu saleh tur salihah tapi ketika eta nu dituang ku urang nu halal anu dipikaridho ku Gusti Allah tingali guru urang sadayana Masya Allah putra putrina keturunanana tos katingali ku urang ilmuna kasolehahanana kasolehanana urang mah nyontok ka junjunan mah jauh teuing tingali we guru urang sadayana teh kaajengan teh tong sok bisa teh ngakorengkeun wungkul tempo atuh ibadahna urang mah istighfar ge 100 balik guru urang mah cukup ku sabalik urang salat sunat 75 kali anteng ngadugdug guru urang mah cukup ku 2 rakaat oge iya perbedaanna mata jalma anu cinta ka ulama sareng cinta ka nabi sareng cinta ka Allah di mana geus cinta ka Allah dakhalal jannah surga bagianana hayang kana surga mah sok sing bisa
nibakeun hate guru urang rasa cintana ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang besi diangkeun muridna. Amin. Allahumma amin. Dua tah hese tapi kana darajat soleh teh lamun jelema geus kasengsram ku urusan dunia. Metak aya sapalih katerangan Rasul meningakeun bila mana jalma geus cinta teuing kana dunia mopohokeun akhirat mangka hatena moal tenang badana moal hatena moal tenang badana moal tenang. Soalnya tingali setiap poe dak gebek datang bulan gebek ke paehna ku gegebegan. Arek kumaha turunanna soleh manehna ge maneh ngadidik geus paeh ku sabab gegebeg gegebegan. Tah iya awas ulah sok kadademes teuing kana dunia mah. Dalam orang hirup ngatun mengikuti aturan pangeran, mengikuti aturan Allah sunareng Rasulna, nikmat atuh hirup urang teh. Nah, kunaon atuh urang jadi ripuh, ku sabab urang teh mengikuti alur cerita kehidupan nu diatur ku pangeran. Cak waktuna boga motor nganyong motor, riweuh teh kira-kira. Riweuh atuh. Cak waktuna boga mobil, meuli mobil, riweuh teh. Can waktu boga imah gedong, nyieun imah gedong, riweuh teh. Laras? Sok we geura. Hayang imah gedong 2 tingkat initkeun pamajikanna ka Saudi. Dari imah sih beres, imahan teh lila 3 bulan papisah. Sok aya nu kitu. Jadi orang mah dibikin ribet teh kurang, tapi lamun orang mengikuti aturan Allah, insya Allah nikmat. Lain mungkul di dunia, tapi di akhirat oge nikmat. Lain mungkul orang, tapi putra putri turunan orang, insya Allah jadi kebanggaan di payunan Allah. Biasa nyafatan ka ibu ramana. Amin. Allahumma amin. Tabu sabaraha wa. Tos aya setengah jam ieu. Nularas jam 12. Aya nu kuatan beka jam 12. Mudah-mudahan sadayana meusing dijantenkeun jalmi anu teu kasengsrem teuing ku dunia. Amin. Sehingga Rasulullah mendengakeun surjung yunan ajudu fid dunya yurihul qalba wal badan. Ari tapa dina dunia maksudna mah ninggalkeun alam dunia lain sederhana hirup eta matak nenangkeun kana hate, matak nenangkeun nyenangkeun kana badan, hate senang, badan senang. Teras teh dijawab ku Rasul, warabbatu fiha tutsibul qalba wal badan. Ari cinta teuing kana dunia eta matak ngahesekeun ngaripuhkeun kana hate jeung kana badan ripuhna ge. Tapi nu lamun urang mengikuti aturan Gusti Allah semestina nikmatan ge. Kurang bersandar disandarkeun ka Allah, jalan syariat aya ngadoa asok. Aduh, Gusti nu agung, surga teh karasa di dunia keneh. Kamu lamun pamajikanana doa mah. Pinu burung kepada 2 hiji geriweuh. Rasulullah mendengarkan sa Rasul nikmatud daru ad-dunya liman tajawwaja minha li akhiratihi. Ari pangnikmat-nikmatna tempat anu dicicingan di dunia eta pikeun jelema anu ngumpul-ngumpul bakal pikeun ke di akhirat. Pangnikmat-nikmatna imah anu dicicingan di dunia nyata imah anu dipake ku urang ngumpul-ngumpul bekal pikeun bekal engke di akhirat. Sapertos wengi ayeuna ieu tempat anu kalintang barokahna, tempat anu pinuh ku kanikmatan. Naon sababna? Sabab dina ieu tempat dipupuk ku urang bekal-bekal anu seueur pikeun menghadapi ke Allah Subhanahu. Hati-hati. Orang bagi kolot lain bagi jauh karena maut. Sebab setiap detik, setiap saat, setiap waktu maut selalu mudah-mudah ke orang. Bagi nambahan usia orang
maut beuki ngadeukeutan ka urang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ketika summa ilaihi turja'un, urang kudu muhasabah diri ngesakumaha pibekeuleun urang menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu wa tempat nu barokah mah teh nyaeta tempat anu dipake numpuk-numpuk bekal pikeun engke bekal di akhirat. Amin. Kusabab bekal eta hatta yurdiyallah, kusabab bekal eta sehingga Allah mikaridho ka urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan nu hadir di dieu sadayana sing dijantenkeun umat Rasul anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus sabaraha hiji cenah kakarakdu dua hiji tadi hesek tapi urang kana pangkat soleh jeung solihah teh kusabab urang ridho kana kabodohan. Kaduana kadedemes teuing kana dun, kadedemes teuing kana dun, sehingga mopohokeun akhirat. Jadi lamun di imah teh mah lain loba maca Quran, loba nempo TV, lain loba maca sholawat, loba keneh nempo film India, lain loba dzikir, loba keneh ngomongkeun batur. Nah iya nu paling parah. Kedua, nomor katiluna wasuhu bil fadli, anu matak ngahalangan kana urang tepi kana pangkat soleh jeung solihah teh korek kana paleuwih. Urang diberi rezeki ku Allah anu leuwih, nu leuwihna teh korek eta teh. Tata teh hayang dilegleng ku manehanana. Lamun barang saton teh mah tadi kaluarkeun nu sakintalna. Lamun duit 1 juta teh mah tadi kaluarkeun 25.000 na dilagelak ku manehanana. Aya jelema nu koret kitu. Rajan daek nginjemkeun misil aya taian tungtungan teh. Sok aya nu kitu. Loba nu nginjem kana kitu. Kade di dia sok aya nu ngariung saminggu sakali di gardu. Berjanji eta. Moal barokah, moal 3 bulan ge bangkrut warung nagara. Masya Allah. Wasubil fadli, koret kana paleuwih ti Gusti Allah. Nu leuwih na matulah koret kaluarkeun ku urang. Insyaallah barokah. Arek tumbuhan teu barokah dan geus menang predikat ti Gusti Allah. Jadi jalma nu soleh, nu ngaranna soleh teh beres sagala rupana. Dunia naber, rumah tangga naber, beres ibadah naber, apa kok nama segala lulus banglus saja kolot mah. Dan ngadoa ge teu kudu aneh-aneh. Ngadoa oge bahwa cai teh mah ukur dipelongek ieu teh kudu soleh mah. Ih, masyaallah. Ya masih goreng tos karaos. Yakin kanikmatan jadi jalma anu soleh Gusti nu agung ningali pun rama ningali kasepuhan di dieu. Masya Allah. Mata kumaha singkuring dongkap ka dieu asa ngadongkapan rama singkuring gitu. Beda jadi jalma anu soleh mah basuhku bil fadli, tapi ketika orang jadi jalma nu koret hesek tapi kana pangkat anu soleh jeung solihah jeung pimanan untuk menciptakan turunan anu soleh jeung solihah. Tilu kuat moal 2 deui kaopat anu ngahalangan kana darajat soleh jeung solihah teh waria fil amal, ria dina amal, musyrik leutik. Setiap amal hayang katempo kubat maneh ngarasa hebat misil teu katinggalan berjamaah subuh 10 waktu asa pang ibadahna. Nempo anu tara ka masjid teh menikah pas kitu aya ucing nempo beurit. Nu ngaranna ikhlas mah perasaan kitu pure we lillahi ta'ala.
ningalakeun ibadah teh pek anu kabluk ka masjid teh mah pek anu naon ningali jelema anu kabluk ibadah teh lain benci tapi karunya didoakeun ieu mah duh ngarasa asa pang ibadahna nempo santri keur diuk sisi jalan eta bari ngaliwat abong-abong bisil tukang auro da tasbih lagi bejana cenah 7 meter da kamari mah keur cah gede cenah arek palit ka bawa tasbih bisil eta ngaliwat hareupeun babaturan majarkeun teh parunten ahli neraka tah eta jelema kitu eta awas ria kina amal wah heset tapi kana pangkat kasolehanana jadi ayam katempo ku batur pagi ibadah teh duh putra mah makat nyarita kieu eta sia cenah alus-alus teuing make baju teh tapi rasim kuring make gamis pamere ti batur nya kunaon cenah teh kade sia cenah pakaian ulah tepi ka cenah ari pakaian alus cenah ari amal sahanapeun pakaian kitu putra mah metak ka mana-mana make kaos oblong yang harapan tamu antara aneh nyata nyariosna kitu sieun aya ngacenah pakaian ari pakaian alus ari amal goreng ieu mah kumaha dah Gusti pek ningali ayeuna mah pihawatirkeun pakaian elit mobil ari kana paleuwih sulit menikah pahit alabatan patrawali sim goreng ngayakeun haul pun rama di ditu setahun sekali nya anu alumni na ratusan lah mungkin 1000 alumni almarhum ditilai sabenerna mah ku sim goreng hiji-hijina tapi ka aya dina hate mah da kiai oge jelema atuh ya aya dina hate mah kieu aduh ieu si ieu ka guru cenah hirup hayang barokah nya eta setahun sekali 100.000 ge menikah seuseut aya tah model kitu ditilai dina hate teh oh geuningan kitu geuningan paingan atau hirupna kitu beda ditilai tapi sim goreng punten sanes pedahkeun di dieu moal aya alumni almarhum anu kiat cara kasepuhan ti dieu tina sagala rupana boh tina segi pembangunan boh tina segi merhatoskeun segala rutina moal aya betak upanten sadayana hoyong kabarokan hoyong barokah sok caketan guru urang sadayana insyaallah di dunia barokah insyaallah di akhirat urang kenging syafaat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang soleh selalu mengajak umat-umatna, mengajak santri-santrina, mengajak muhibbin-muhibbinna selalu berbuat amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kasabaraha hiji cenah kaopat tinggal hiji deui kalimakna wal ijabu birra'yi ujub ngarasa aing panghebatna kusabab alus pemikiranana naudzubillahi min metak bila mana amal ibadah dibarengan ku ujub lapur moal menang ganjaran saeutik-eutik acan naudzubillahi min lamun cara jelema beunghar mah sombong ya punten nu beunghar sombong tuna dulu kesombonganmu. Kenapa? Karena belum pernah ada orang mati ngubur maneh ku sorangan, bener tuh? So, orang sombong simpen dulu kesombonganmu karena belum pernah ada orang mati yang menguburkan dirinya sendiri, bener tuh? Dikubur ku batur, tasok kabina-bina teh, mentak geninganan, hei, jangan mentang-mentang kaya memandang orang angkuh sombong pada sesama ujub teh eta. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Sokaya begitu tara. Itu kesombongan. Halo? Arepeh. Itu
Tuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan. Bukan hartamu tapi harta Tuhan yang wajib disembah bagi semua insan. Aduh, kayak aku eta. Oh, mau ladang proposal mah. Pinarakaeun kitu. Tingali guru urang sugan aya hiji bendera partai. Oh, wah. Ya mah kiai itu kan rapang di imahna. Dasar carang kabutut. Kesel. So, karek amat mama terus sih. Pegat tadi dinya, balik ke belah itu Cikores. Kenapa? Tong kagok karek megat mah 50 orang beng-brengkeun. Dah. Mah kudu dipangmenurkeun asal paraehe kabeh nu megatna. Udah hirup mah sieun. Bari ku jangan-jangan dia disiksiona. Akang, naon siona kana jalan ka Pabuaran mau dikasionon. Pek di dieu mah setiap parapatan jelema jurigna. Naon jang kita ngos, kamari genolatan mait kakara jadi imam saumur hirup. Pika itu bari peureum kabayang keneh. Ada iborangan mah geus aya jelema mah bisa dikumaha. Ka jelema tukang useup pisiliran ge ku mitohana. Benar teh. Eta gitu. Ezin goreng manjerangkan hukum mah lempeng ka itu bahasa dibere duit harta. Gitu. Bari. Ya, wah, ya, eta 5 perkara nu bi tak kita teh ti hiji mah paroho deui bangunan gitu. Sing ingat 5 perkara nu bieu salah sijina napal dina diri urang. Hese urang jadi jalma anu saleh tur salihah. Jeung pimanahan menciptakan generasi yang soleh dan solihah. Laras teh. Tapi mudah-mudahan berkah ieu saah, mudah-mudahan urang sadayana bisa dicatatkeun ku Allah janten jalmi anu soleh tur solihah. Amin. Mudah-mudahan para putra putri turunan urang bisa dijantankan para putra putri turunan anu soleh tur solihah. Amin. Allahumma amin. Betak selalu kurang baca doana. Rabbi habli minas solihin. Tilu wangsulan. Rabbi habli minas solihin. Angkatkeun panangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tungtungane kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.